kudu nyaho anjeun wahai para wali-wali Allah. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung anjing. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung babi. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung maung. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung gajah. Tidak dideuleu bae lantaran wali mah nyahoan dibere tak hakikatan kitu lirik. Nyana teh kakatu, waduh aya buaya darat. Neuleuh deui ka hareup, waduh aya maung. Neuleuh deui ka dieu aya gajah. Neuleuh deui ka dieu aya anjing. Dibere paham tah. Nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah lantaran nyana neuleuh ka hakikatna. Ieu tah ayatna tah. Mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae. Gus Dur ngomong sakadaekna bae dideuleuh ku nyana. Meureun kos kitu mah lah jajahin jelema. Lain jelema. Aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema. Aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet. Ji. Siha teh. Aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis. Aya anu kadieuan teh naon garang-garang teh awet. Heuh tu lale teh lamun di awewe teh mahkota. Gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik. Masyaallah, Lubnan. Libanon, orang Iran ini mah geulis ieu mah. Bener, aya awewe dipoto trek bae beungeut gajah. Iya salah mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah wal mauta yab'atsuhumullah. Kangjeng Nabi dakwah teu eureun terus. Geus puguh nu ngomongkeun penyacian jeung makian mah. Terus diludahan. Sanggeus teh diludahan Kangjeng Nabi teh kitu terus bae dakwah dianiaya. Ketika Kangjeng Nabi salat di luhur pundukna ditendenan kotoran onta ku Abu Jahal. Terus bae Kangjeng. Salat bae. Urang mah henteu diteudeunana naon ge henteu mah henteu bae. Masyaallah. Kangjeng Nabi pohar. Kemudian Kangjeng Nabi ngajak tapi dibalas ku kufar Mekah. Pimpinan Abu Jahal lain ngangeunahkeun endahan permintaan. Lah Muhammad sosok ngomong rasul-rasul. Segala mukjizat, segala naon ai hatena mah tetep bae percaya inggis tapi disungut. Lah mat sok loba omong. Sok loba omong macem-macem mat pangeran urang geus aya lah atuh hese geus urang aya anu eueuh teu kadeu nu aya basi. Nu aya ge teu pampuheunna naon komun eueuh. Cek Kangjeng Nabi jadi kieu terus dihina anu luar biasa. Sakumaha kamari begitu Kangjeng Nabi terus dakwah makin menjadi kaburu alaika i'raduhum. Benta permintaan anu luar biasa teu kudu Muhammad cak Gusti Allah. Anjeun andai kata bisa napak sancang neangan ayat. Anjeun bisa naik ka luhur langit make taraje make tangga dek nyokot ayat di atuh kos kitu mah pek bae ngan lah teu kudu cak Gusti Allah. Geus kumaha aing bae eta mah maneh mah dakwah bae anjeun mah dakwah bae Muhammad ayeuna laksanakeun tugas. Tetep anu ngaijabah mah aya jelema-jelema nu darek ngadengekeun terus iman. Innama yastajibul ladzina yasma'una. Jelema nu ngadenge mah ketika turun ayat ngadenge langsung kujada diperhatikeun iman. Ngadengekeun Kangjeng Nabi kemudian diperhatikeun iman nurut. Mulai geus loba rindu kadang nanyakeun ka Kangjeng Muhammad, ya Rasulullah geus aya deui teh encan ieu wahyu ku ngeunaheun kana hate. Ai geus iman mah teu beda. Urang biasa minggu teu ngadengekeun Al-Qur'an asana paruyeng.
saminggu bae teu ngadengekeun uraian Al-Qur'an asana awak nyeri. Teu geuna eta berarti imanna geus hebat jasa tah. Barang kabeneran diuraikeun tambah nyeri. Ya tah ayat cenah galak jasa ka aing. Masya Allah, tapi rindu Al-Quran mah beda rindu. Geus kebel ge urang teu maca-maca Quran, rindu ka Quran baca. Aya nu neuleuh doang geus kebal teu maca Quran, aya Quran mah di deuleu. Sakitu ge lumayan geus teh bisa neuleuh Quran keneh. Rindu beda ka Quran mah. Urang begitu muka Quran, ieu teh lain kalam manusia. Kalam Allah. Aing ku bisa neuleuh ge ka kalam Allah geus pohara. Ku aing dibaca ku cinta aing. Ieu Quran direnungkeun ku urang tah. Begitu Quran dibuka teh direnungkeun, beuh aing keur berhadapan jeung Allah. Kadeuleuan aing ku Allah di mana bae ayana. Aing teu make kopiah izin ka Allah ya. Mulai make kopiah. Mun Ki Haji teh maji maka sorban maka sorban. Kurungkeun kadeja izin di deuleu ku Allah. Maju make kipas. Tiis re. Saku majikan dari tadi kadang gereyang-gereyang paling ngeringkuk tak ke haji. Ya Allah. Hawa Al-Quran mah kos gitu. Maca Quran masa lembar. Berlanjut, bersambung ke halaman sekan teangan set. Berlalu ke teangan set. Beres Quran. Baca Quran maka karak 2 ayat ge. Teu bisa dipaksakeun. Teu bisa dipaksakeun. Kok walaupun geus matana nu burem geus. Make kaca. Kaca teh mun pake neuleuh Al-Qur'an mah remeng-remeng. Lamun pake neuleuh bujur urang Karawang mah ja cek. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Baka innama pasti moal henteu jelema nu ngadengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim nu ku anjeun didengungkeun Muhammad, disampaikeun Muhammad, jelema-jelema nu ngadenge terus nyana narima, berpikir, maham, iman, mukmin. Jadi jelema anu mukmin mah ngadengekeun ka anjeun teh Muhammad. Ari nu teu ngadengekeun, nu teu ngadengekeun mah kafir. Bahasana Al-Quran nyebutkan ka kafir teh ya iya wal mauta yab'atsuhumullah. Bahasa Gusti Allah ka jelema-jelema kafir mah geus teu dingding haling deui bahasana ge wal mauta. Mauta teh jamatina mayyitun mauta fa'la liwasmin ka qatilin wa zamin. Jadi berarti mayitun mauta jelema-jelema anu pararaeh padahal mah harirup jelema nama tapi dianggap paeh bae. Kafir teh jelema nama hirup gararan tenggara jasa tapi Al-Qur'an ngajelaskeun lantaran hirup teh kudu pugu atuh tapi jana teh nyahoeun ka pangeran horeng paeh sote mata hatena. Geus jelema anu paeh mata hatena kafir. Mamat, engke dihudangkeun ieu ku aing jak Allah. Tedang euy mah dakwah bae. Nu ngadengekeun jelema nu mukmin, nu teu ngadengekeun jelema kafir. Engke wal mauta kusbab manehanana teu daekeun ngadengekeun ka anjeun Muhammad sehingga teu percayaeun bahwa aing pangeran, teu percayaeun anjeun teh utusan aing. Tetep di yaumul kiamah maya basuhumullah fil akhirat. Engke di akhirat banjana teh tetep dihudangkeun summa ilaihi turja'un. Tuluy nyana dibalikeun digiringkeun ka aing keneh bae. Mukminin digiringkeun ke ka aing diadili. Kafirin nu teu ngadekeun ka anjeun dihijikeun digiringkeun keneh bae sarua bae. Bakal dibalas payujazihim bi'amalihim. Kabeh bakal dibales. Atuh jang naon aing nyieun sorga, jang naon aing nyieun neraka. Lamun nurut kabeh atuh kosong neraka. Iya atuh maneh mah hayu bae dakwah terus bae. Nu iman bere bagian sorga, nu teu iman kafir
peguan segala si seng-seng segala siang-siang maling seng eta geus ka itu neraka berarti eta tah dawa ngatur dawa ieu bahasa Gusti Allah ka jelema kafir teh wal mauta paeh sebab manusia teh kieu manusia ku ulama dibagi ti Kangjeng Nabi aya jelema aya rohan hirup ngaranna ta eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur ajeuna teh teu kudu dikubur ai betah mah los sapoe dua poe tilu poe coba salembur eta betaheun teu ngantek lamun aya nu keur manggul mayit deuk ngubur urang kudu hormat naon sebabna alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha dua poe bae coba ge anginna geus ambalaya jelema teh beda jeung hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa bage kotok bae geus ambreng-ambrengan kobo mah komo jelema lantaran ngadahar sangu beda nu mantak nu beuki jasa sangu moal kebel teh jelema bertahan haju bau bae tapi lamun teu ngadahar sangu angel beda tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Quran ahli zikir moal bau moal henteu dahar ge tilok maca Quran bentek tetep bae bentek bae dah jelema eueuh rohan paeh ngaranna kubur bagaimana atur di kubur aya aturan-aturanna aya jelema teh aya rohan kuari mah hirup berarti ngan teu boga akal edan ngaranna rantai kudu disiapkeun ieu mah hirup lantaran aya rohan ngan eueuh akalan edan ngaranna geus lamun edan teu boga kukumaha pikiran teu boga pikiran kukumaha teu boga akal ngaranna ge atuh kadang-kadang nyana make calana pendek bae bobogoanana guluntang galantung beres anu lalaki mamun aya nu awewe tetep make calana pan keomna doang nu tersepi urang di jalan aya nu edan awewe teu make calana eta pan bobogaanana ih teh si budak pentas si budak neuleukeunna blond teh coba nah aya tah ngan akalan edan ngaranna majnun aya kuari mah roh aya akal aya ngan akalna teu digunakeun kana bener yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan akalna teu aya imanan ieu mah yeuh kafir mauta tangaranna tah nu kos kitu nah ieulah hirup lantaran aya rohan aya akalan aya ngan akalna eueuh imanan ieulah wal mauta yab'atsuhumullah maut teh eueuh iman aya iman teh aya imanan aya ieu mah aya iman ngan imanna leutik imanna saeutik padu nyaho doang pangeran Allah pangeran teh Allah kangjeng Rasul kangjeng Nabi teh Rasul Allah nyada teh nyaritakeun nyada teh tabligh nyana ngembangkeun syariat tapi salat henteu puasa henteu zakat henteu haji ora gelem haji nggih wedi ku naik pesawat teh wedi wede ora ana jalane kok tiasa miber iku sieun ora gelem mau ngokos gitu jawabannya wis lah Jawa koek ora apa-apa tah eta tah aya imanan ngan padu nyaho doang padu nyaho ka syariat teu ngalaksanakeun syariat ngaranna batil tah kuari mah aya imanna makrifat ka Gusti Allah nah ieu nu hebat mah jelema aya rohan di jero rohna aya akalan dina akalna teh aya imanan dina imanna teh aya makrifatan luar biasa ieulah jelema nu teristimewa teh makrifat teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh ieulah jelema anu moal paeh salilana
sanajan jasada dikubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentah nama ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul urang teh dititah haji nunita nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul teu maot Kangjeng Rasul ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul aya hadis da Bukhari jeung Muslim Sunan Abu Daud Sunan Nasai Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot nya teu diureukeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki araya kabeh teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi kemudian Ibnu Hajar Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi Tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna nah ieu penghalang hijab ngalo lagi teh nya aduh penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan ci aing mah teu ditah nyieun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nitah ge hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah lantaran Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta ngawariskeun ge ilmu al ulama warasatul anbiya bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah detekadkeun maot mah anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arah suka Golkar goblok Kangjeng Nabi ieu kunaon ulama jadi kieu cenah ieu barang ngaju-ngajukeun proposal sia jasa ieu aing mah teu nitah kos kitu teu nitah aing mah nitah ge ikhlas pandina Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabelah dituna mukhlishina lahud din ulah haju kos kikituanan Kangjeng Nabi neuleukeun me wah ieu aya kiai nu deuk asup Golkar ieu teu beres ieu kiai ieu teu beres tunggu tanggal main ieu nu geus ge geus alalambruk hancur ieu deui ngamulaian ieu ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi eta almanak jaki kuloba di hareupeun imahna je mana juga SMS-an babaturanana emang gitu-gitu pod ye pan jadi kieu atuh Kangjeng Nabi ngalayang aduh gideug bae gideug barang neuleuh ka Cisoka di dinya aya deui nu ngaju-ngajukeun proposal gideug bae lain teu bisa ngaji ieu budak bisa keamanatan ilmu ngan teu kuat di budak batinna dileuh ka Belaraja waduh jadi kos kieu moal beres si agama ieu Kangjeng Nabi kakalayangan lamun urang teu nekadkeun kakalayangan neuleuhan ka urang eta ngagelok mantak urang ai keur belajar Kangjeng Nabi mah teu maot ngalih ji atuh lamun wali kakalayangan atuh komo rajana ku Kangjeng Nabi moal aya nu jadi wali lamun teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal aya jelema dulu angkat jadi wali teh geus puluhan ribu jutaan sholawat karak diangkat jadi wali tetesan ti Kangjeng Nabi tetep pangkat wali teh wali bae bisa kakalayangan nu ku urang geus didongeng-dongeng atuh komo Kangjeng Nabi nah urang teu izin di hadiran ku Kangjeng Nabi urang asup Golkar apa izin teh apa urang ieu kakalayangan Kangjeng Nabi di hareupeun urang teh keur aya dideuleukeun urang teh ngajukeun proposal gideug Kangjeng Nabi pan moal didoakeun ku Kangjeng Nabi tanu mantap kuari ararambruk teu boga tekad kadinya batinna kurang teger nu dideuleu ngan sahuap-sahuapkeun paling gede sekupi lain sekupi mio meureunnya ayeuna tekadkeun kakala mantap
nu mantak kula kapanggih jeung hiji jelema istimewa teh hiji jelema begitu nyaritakeun dunia terus anu bagaimana enggak gitu aja ente gitu bae izin ka Tuhan Syekh cenah bagus teh cek teh hebat ieu jelema ieu aya izin ka Tuhan Syekh Tuhan Syekh mah terseupeun cenah kana dunia sanajan loba ge teh dimaksud eta hebat tah boga ka izin ka Tuhan Syekh berarti boga guru tanyana teh tah akur ye sak guru kajen kukumah urang mah coba kuari nu diagungkeun ka Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika perebut panitia bit muludang pan kati Kangjeng Nabi hadar sia ya Nabi sapan eta hadir Kangjeng Nabi pan sia ya Nabi salam kuari perebut eta mentak dilaknat ku Kangjeng Nabi guys tahun hareup ulah dipake deui eta lanat Kangjeng Nabi karana jin teu berkesinambungan panitia teu berkesinambungan kiai jeung ustad teu berkesinambungan geus puguh pamarentah mah geus laknat-laknateun malulu nu kurang make mah nu make mah atuh henteu pan Kangjeng Nabi na kakalayangan neuleuan di Kabupaten Tangerang ka mana ieu Bupati Ismet ka mana ieu WH ka mana ieu Atut ieu tarolol amat urang Banten milih awewe emang teu dihadiran ku Kangjeng Nabi seserian sia mantak aing mah teu milih eta tekad dia izin ka Kangjeng Nabi Masya Allah Karim ulah deui siang ke kecuali di bare gede itu ngomongkeun kos kitu pan pajal ekstrim lain tegeran hate ieu tegeran deuk ka mana deui supaya teu paeh padurang sarua bae amprok jeung memejeng Allah pan Gusti Kangjeng heula cik Kangjeng Nabi sia nu diurci ku pateh kan kiai anu sia ngembangkeun sok alif jabar bateh aing paneuleukeun ka sia sebenarnya cik Kangjeng Nabi ngan aju siapan milu ka Atut kan eta urang di akhirat dikitu-kitu ulah ku Allah ku Kangjeng batu izin jiku lamun teu boga pikiran kadinya ieu tadi tah jasad aya rohan hirup ngan eueuh akalan edan akalna aya ngan kuari mah akalna teh eueuh imanan nah ieu adalah kafir iman mah aya ngan imanna teu sampurna batil sampurna teu sampurna iman teh leuwih teu sampurna jasa buaya jasa doi ngaranna percuma boga akal ge nah kuari aya imanan tur imanna makrifat khoso ieu nu cempol mah waduh nu Kangjeng Nabi ge ngalayat terus kadinya teruskeun jang teruskeun cak Kangjeng Nabi didoakeun ku kaula sebagai nabi geus teu kudu didoakeun ku sasa cukup ku Kangjeng Nabi ge asal urang maca shalawat nyambung ka Kangjeng Nabi shalawat anjeun datang ka kaula kula nyaba ka anjeun teruskeun ulah sok kabita ku Golkar ulah kabita ku P3 ulah padwita ku partai-partai mah lain Golkar bae termasuk kana nu kos kitu proposal ulah dijamin ku Allah Kangjeng Nabi nu ngadoakeunana masyaallah kudu teu boga tekad kos kitu atuh izin geus balikeun deui tah mah nu geus bae nu encan mah atuh nyieun deui beuki jero bae ulah nah ieu nu mantak disebutkeun mauta kitu rangkaianana sakali deui jasad rohan paeh kubur aya rohan akalan edan aya akalan ngan akalna imanan kafir aya imanan ngan imanna teh leutik ieu mah teu ngalaksanakeun syariat batil aya ieu mah iman mah boro-borona naon ngadengekeun henteu naon teh ngan imanna iman turunan doi aya imanna makrifat khosoh ieulah ulama warasatul anbiya waliyun min auliyail lah hesetan yang anu kos kitu nu mentak Al-Qur'an lantang ngajelaskeun wal mauta ari pirang-pirang kafir nu pararae hatena ari awak mah seterek dedeg pangadegna luar biasa sehat kabina-bina ngelehkeun batur di delela luis tage pohara tapi Quran dek nu luis dek nu tuluis nu bule nu hideung anu koneng sarua bae disegebotkeun kabeh paeh teh mata hatena mukminin nu ijabah ka anjeun kafirin nu paeh hatena teu ngadegekeun ka anjeun tetep jaga di akhirat mah Muhammad
ya ba'atsuhumullah dihudangkeun dibalas summa ilaihi yurja'un dibalikeun ka aing kabeh wa qalu laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih kupar-kupar Mekah Muhammad ai terus bae mah anjeun teu eureun-eureun dakwah teh nyampekeun di salah anjeun aing geus pengeng ceuli aing geus torek ceuli aing sia terus bae Muhammad geus kieu atuh aing mah aya pamenta coba laula unzila alaihi ayatun min rabbih coba turunkeun ayat janu baheula ge Kangjeng Nabi Soleh dibere onta Kangjeng Nabi Musa dibere tungked Kangjeng Nabi Isa dibere rampadan turun ti langit coba anjeun atuh coba tah hayang nu kadeuleu langsung tah coba ayat teh mukjizat teh aing kadeuleu kitu mah pan ngeunahkeun imana ieu mah bacaan Quran malulu Quran kamari menta turun mukjizat dibere Al-Quran geus turun Al-Quran menta deui ulah Quran atuh sapira bacaan kuari mah coba hayang kadeuleu seperti nu baheula anjeun Nabi langsung ditegor ku Gusti Allah kul bejakeun Muhammad ka para kafirin leutik kitu hayang sakitu mah ngan ku aing moal dibere jang naon lantarannya nama ngan ngaririweuh doang lain dek iman lain nyoba sia nyoba anjeun tah mah ngaririweuh andai kata diturunkeun ge ieu mukjizat ka anjeun ngan sakadar mancing-mancing siksa lantaran moal iman jak gede hulu tah mah kafirin nu mentek ieu Muhammad bejakeun innallaha qadirun ala ayunazzila ayatan gampangkeun Allah mah kawasa nurunkeun ayat leuwih ti eta ge ngan walakin aktsaruhum la ya'lamun nyana teu nyahoeun lolobana mah hartina teu jawan kumaha mun kaula nu agung neureunkeun ayat sakumaha nabi-nabi rasul-rasul nu baheula ka anjeun sakumaha pamenta kafir-kafir Mekah haju nyana ngan ngaririu doang haju teu percaya ka anjeun pan eta teh bakalna ngundang siksa pan aing moal teu nyiksa eta teh pan teu nyahoeun teh jara teh kos kitu teh eta teh undangan siksa mun haju iman bener tapi lamun teu iman hanas turun mukjizat kaistimewaan diturunkeun dibikeun kadeuleu ku nyana tapi nyana teu iman pan eta teh ngundang siksa moal teu ku aing disiksa ngan nyana teu nyahoeun walakinna aktsarahum la ya lamun tuh kieu bae Muhammad contohkeun وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ deuleu bae kuari ieu hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi anu lelempangan di muka bumi seluruh hewan-hewan nu aya di muka bumi ti mimiti nu gedena gajahna kemudian atuh anu jangkung teh naon kitu ngaranna tah jarafah kemudian anu pangletikna sirim termasuk jelema hewan-hewan uncal orai jeung sajabana eta lah nu kumarayap di muka bumi kitu keneh manuk anu hihibran di awang-awang tah mimiti manuk leletik terus manuk nu panggede-gedena seluruh hihibran di luhur langit bae sarupaning manuk-manuk naon bae eta teh pati-pati hewan nu kumarayap kumanandang di muka bumi di luhur bumi jeung nu hibran di awang-awang eta teh illa umamul amsalukum eta teh umat-umat nu sarua jeung aranjeun kabeh bejakeun sarua endek mere endek naon hayang mukjizat naon deui eta ge manuk mukjizat kakawasan aing pan eta teh deuleu ku sia bejakeun ka kafir tuh manuk saha nu ngahiberkeun tuh orai saha nu ngalempangkeun sia ge termasuk saha nu ngalempangkeun pan eta teh aing deuk minta mukjizat naon deui urang ge teu pati mikireun tak kadeja manuk bae buaya bae saha coba nu bisa nyieun buaya aya ge urang Purwakarta buaya tah mah kitu ge pake ulin ku budak leutik tah mah nah dalam manuk tah ieu teh umat sarua jeung aranjeun kabeh dina harti
sarua di urusan ku Gusti Allah. Mun ditanyakeun nanyeun saha? Nanyeun Allah. Nu ngarizkian Allah. Eta manuk boga pabrik henteu? Eta manuk boga sawah henteu? Tapi panjana bisa barang dahar. Nang saha eta ayo? Apakah dengekeun pabrik boga pabrik manuk boga pabrik henteu boga sosotan henteu ngan paling ge ulin di sosotan doang. Tapi kan bisa dahar. Urang ge urang lamun geus boga keyakinan kos manuk wali. Kudu kos manuk urang kumaha manuk teh? Manuk teh teu boga perusahaan tapi daharna terus bae. Berangkat isuk-isuk beteungna keleh, balik sore-sore bitonan, beteungna seubeuh. Eta lah ilmu wali. Nah, eta bejakeun ka kapirin-kapirin. Nang saha eta teu kudu mukjizat nu hese-hese. Bejakeun. Eta sirem nang saha nyieun. Eta orai nang saha nyieun. Kotok nang saha nyieun. Kotok teh lemes tah. Kotok. Oh, kadengeun ku urang Bandung mah waduh kotok. Ayam eta bebek Persi nang saha nyieun. Eta hese-hese amat dengan mukjizat. Hese-hese amat dengan mukjizat. Bejakeun. Di urusanku aing sarua jeung nyana. Mimiti diayakeun eta hewan-hewan sarua jeung manusia. Di rizkian sarua jeung manusia. Engke di akhirat digiring sarua jeung manusia. Kuari aya kebo dongkol jeung kebo anu petot ngadu. Eleh nu petot, nu dongkol engke dihadirkeun, nu petot engke dihadirkeun, tetep bae di sidang. Geus beres di sidang, kakara kudu turoban. Jadi lebu anjeun di sidang heula. Embe jeung embe ngadu, mana nu eleh? Diadukeun deui ka ku Gusti Allah teh. Engke kakara geus beres, jadilah maneh lebu. Kabeh di sidang boro-boro manusia, cacakan hewan. Geh. Ieu tetep bae diadili ku Gusti Allah. Tah bejakeun deuk bayang mukjizat taon deui eta ge geus cukup bejakeun. Asyaallah karim. Tapi ieu berahasiaan nu luar biasa cek Imam Qurtubi lain sambarangan Gusti Allah teh keur nyaritakeun ka bangkarawa ka bangkawarahan kafir. Teu ngadenge kana karisalahan Kangjeng Nabi, teu ngadenge kana mukjizat Kangjeng Nabi, buang kawarahna nu luar biasa ieu kafir teh. Tapi kunaon ka dieu nyontohan menta mukjizat eta ku hewan. Ieu teh aya rahasiaan kajen ku kumaha ge. Endahan jawaban Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab. Teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna, sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna. Moal aya katuma-tuma aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah. Kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun mafrotna. Anu ditinggalkeun ku kula saeutik ode min syai. Bahasana ge make min syai. Syai teh isim nakirah. Isim nakirah eta umum berarti peuting bede kanu leutik eueuh anu tinggaleun. Bilagah jasa. Tah eta eueuh nu tinggalan, eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz, eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz, eueuh hiji orai nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz. Moal aya nu mata kurang keur cicing bae, aju kemudian kadatangan sireum, sireum nyoco urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Ulah pajar eueuh tulisanana. Urang keur leumpang peuting, kemudian aya orai kasempar, orai aju ngegel ka urang aya tulisanana. Ma farraqna eueuh anu tinggaleun. Oh nu tinggalan kaum urang atuh ieu cacakan hewan nu laletik ge eueuh nu tinggalan. Masyaallah. Tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farratna fil kitabi min syai. Oh nu tinggalan kabeh aya tulisanana. Kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti aya tulisanana. Si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana. Sarbona ge ieu teu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar. Atuh geus aya tulisanana. Geus aya tulisan nu batak teu kudu ngarasulah ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farratna. Tapi ya Gusti Allah make nyontohan make hewan aya naon rahasiana? Horenganan manusia teh berkarakter hewan.
manusia teh aya nu berkarakter maung, manusia aya berkarakter gajah, manusia aya nu berkarakter kuda, manusia aya nu berkarakter buaya, manusia aya nu berkarakter anjing, manusia aya nu berkarakter babi, manusia aya nu berkarakter bebek, manusia aya nu karakter hayam. Ieu kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan. Horeng manusia teh aya karakter-karakter. Mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasanana, nu kos kumaha karakter maung, nu kos kumaha karakter gajah, nu kos kumaha karakter babi, nu kos kumaha karakter anjing, nu kos kumaha karakter orai. Ieu kabeh asana aya nih kabeh ieu. Nu mantak eta teh hakikat nama ieu. Urang mun jadi ulama, urang mun jadi wali. Misalnya urang dijadikan ulama, dijadikan wali. Ya'lamu ya auliya Allah. Kudu nyaho anjeun wahai para wali-wali Allah. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung anjing. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung babi. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung maung. Hakikat nama anjeun keur babarengan jeung gajah. Tidak dideuleu bae lantaran wali mah nyahoan dibere tak hakikatan kitu lirik. Nyana teh kakatu, waduh aya buaya darat. Neuleuh deui ka hareup, waduh aya maung. Neuleuh deui ka dieu aya gajah, neuleuh deui ka dieu aya anjing. Dibere paham tah. Nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah lantaran nyana neuleuh ka hakikatna. Ieu tah ayatna tah. Mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae, Gus Dur ngomong sakadaekna bae dideuleuh ku nyana. Meureun kos kitu mah lah jajain jelema. Lain jelema. Aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema. Aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet. Ji. Singa teh. Aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis. Aya anu kadieuan teh naon gara-gara dawet. Heuh tulale teh lamun di awewe teh mahkota. Gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik. Masyaallah, Lubnan, Libanon, orang Iran ini mah geulis ieu mah. Bener, aya awewe dipoto trek bae beungeut gajah. Iya sana mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa. Masyaallah. Ji atuh nu sok kukula didongengkeun Mama Sobari. Mama Sobari dek ka Mekah sasalaman kabehan tek lalaki awe beres sasalamannya na salat. Ditegor kapan ku muridna Mama, teu aya nu darekeun ngamakmum ka Mama. Ai kitu kunaon? Pan Mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun koto wudu deui. Ja Mama teh sasalaman jeung jelema. Ai kitu janu sasalaman jeung Mama monyet kabeh. Kan betul batal meureun Mama ai ke monyet mah teu bisa ngomong pan murid sial ka aing bae monyet. Iya tugas lain deui wali Allah mah mantak murikak bulurang jeung wali Allah mah sing hade jeung waliullah mah emang kumaha kitu lain sambarangan nyana teh anu mantak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan. Lamun masih kana aya nafsuan moal diangkat jadi wali ketika nyana geus eueuh nafsuan, nafsul ammaratu bisui, nafsul lawamah geus eueuhan nu aya teh nafsul radiyah, nafsul kamilah, nafsul mardiyah eta teh bisa kadeuleuh karakter-karakter jelema ketika menghadapi bupati bawa kadeuleuh nama eta teh maung, ketika jeung polisi bawa eta teh buaya rakeban jelema bae koplok caplok. Sia tuh geus eta mah dibere kaleulewihan ku Gusti Allah jangan ge teu sadar jeung ngomong kitu teh berhadapan jeung lurah. Wah iya kuya asana ieu mah. Ya tuh kumaha nya bae. Sidan nya ge moal ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah. Moal Tuan Si Abdul Qadir galak ngomongna. Tuan Si Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa. Kula lain ti diri kula cak jana diberi kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleuh ka maraneh kabeh ieu anu di mana ieu ayatna mendasar apa henteu ayatna kapanggih ku urang upar Makkah minta mujizat coba atuh cara Kangjeng Nabi Musa man Abu Jahal teu kira-kira geus teu Muhammad man
orang greget eta ka Abu Jahal urang ge geus aya Muhammad deh komo sallallahu kos kitu mah geus mad cicing sia mad teh bahasa Abu Jahal tah mun aya di Cikupa nu mad-madan gitu eta ge atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae Masya Allah coba tuh datangkeun coba ka dieu mukjizat cara nu baheula kenal qati wal asa wal maidah tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum di samping mukjizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mukjizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan nu mantak ilmu ya aulia Allah ilmu ya ulama sing hades sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung orai hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah nu mantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cicing teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong henteu sembarangan nah ieulah kuari teh kuari lamun dibuktikeun meureun ieu karakterna wallahu alam tapi lamun di majlis ya nu dihandapkeun tanggal Ambon lah lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh anu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah ieu naik naon ieu kula mah lempang bae ceknya tirahat ya anu kula mah cenah begitu datang ka Merak teu pernah salat di masjid ai kitu kunaon neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh kadedengekeun teh ceuli pinuh ku tai kabeh mushola masjid pinuh ku tai kabeh mantak kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan sakeun wallahu a'lam Allah merekos kitu ka kula haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi datanglah ka dieu ka Abah geus ulah loba omong cak Abah ulah loba omongnya ulah ngomong ka sasaha geus ente bae coba eta aya urang Palembang seperti eta geter-geter nyana teh memehna mah henteu kos kitu begitu datang ka Merak neuleuh jelema terus ka dieu monyet saeutik cek cara di kota nu beungeutna jelema eta harita keur Abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu ku hari geus sabaraha tahun tah ti Abah maot jeung tambah nu itu acara ieu mah geus monyating monyet atuh ieu mah ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngeri jasa ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah tah cuman cerita-ceritana we hungkulna ieulah ayat anu luar biasa ma farratna fil kitab nu tinggaleun dina Al-Qur'an nu tinggaleun dina Lauhil Mahfuz tapi Imam Syafi'i mah mafarrotna fil kitab teh Al-Qur'an Imam Syafi'i mah nu tinggaleun dina Al-Qur'an naon bae aya lu matak nyanap tadi Mekah teh ceramah seperti gitu permintaan ti ahli-ahli Mekah wahai Syafi'i lamun anjeun nafsiran mafarrotna fil kitab Al-Qur'an diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram kami kabeh deuk nanya siap cek Imam Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram ulama Mekah ulama Madinah ulama Mesir wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun mafarrotna teu pernah ninggalkeun setik-etik acan kaula cek Gusti Allah fil kitab di Al-Qur'an min syai naon bae ge aya timbul pertanyaan kan panjang teh mun ku kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram aya nu nanya kumaha mun maehan ieu bae salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir ti Yaman ti Pakistan terus ti unggal negara aya salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan bang bara tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh bang bara ieu mah cek Imam Syafi'i teh di mana ayatna ma farratna fil kitab min syai ayat anu menuju kadinya dijawab ku Imam Syafi'i ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu ayatna mana ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul naik ucapan Kangjeng Rasul naik deui kakara brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema wah tuh lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Syafi'i pondok atuh Syafi'i
pertanyaan ti Mesir, pertanyaan ti Yaman, pertanyaan kakara kabeh tunduk ke Imam Syafi'i, dicari uman kabeh. Didinya ditanya Imam Syafi'i, kok bisa kos kieu? Pan kula ge ieu teh buatan Allah. Kula teh cucu Kangjeng Rasulullah. Setetes ilmu Rasulullah nempel di kula, kula seperti ieu komo Kangjeng Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, Imam Syafi'i bae teh geus teu katahan kurang ilmuna. Ngajelaskeun ma farratna fil kitab min syai. Lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfuz geus jelas. Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfuz Quran. Allah nu kaliwat setika-tika can dina Al-Quran, politik aya dina Al-Quran, ekonomi aya dina Al-Quran. Ditanya perincianana aya gali coba ge Al-Quran. Atuh urang mah maca Quranan musabakoh doang. Hayang menang piala atau ka Mekah, juri kaman kos kitu mah. Baca Al-Quran nu maca kula bisa ngureikeun politik, aya siasah Islamiyah, aya nyaritakeun perekonomian secara Islam, nyaritakeun budaya secara Islam. Quran ma farratna fil kitab min syai. Teu kawadahan Imam Syafi'i tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh. Ieulah setelah jadi mazhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun. 19 tahun kita geus kos kitu, umur 12 tahun bae panjenengan geus diangkat jadi mufti talar Quran. 15 tahun diangkat jadi mufti, 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambualaya ti mimiti syariat tarekat jeung hakikat geus pohara jasa teu kawadahan Imam Syafi'i teh. Urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran. Ya Allah ya Rabbi Gusti jauh jasa jeung Imam Syafi'i, akurna jeung Syafi'i tukang lauk teh eta mah. Ya Allah, ini ayat ya, lamun dicaritakeun pertanyaan hiji-hijin aya kabeh ge pohara jasa. Masya Allah, etak carita Bang Bara bagi can angges, cukup baheula sakitu jang contoh. Sampaikan kan nyontokeun ka dieu, nyontokeun. Teu Bang Bara mah. Ditinggal dina Al-Qur'an deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Qur'an cek Imam Syafi'i teu kudu Al-Qur'an heula. Ulama heula naik ti ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul, ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng kakarak Qur'anna. Bukti ma farratna fil kitab min syai. Ka head ditanya, ka urusan politik ditanya, ukuran ekonomi, urusan ekonomi. Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae, ya Allah ya Rabbi, nu teu katadahan eta pertanyaan. Nah iyalah, jadi berhasil anu luar biasa ayat ieu. Summa ila rabbihim yuhsarun. Kemudian ke bakal digiring dihijikeun, tidak terkecuali nu ngadenge Kangjeng Nabi, nu teu ngadenge kabeh dihijikeun, digiring dek dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge, jelema nu iman ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi, oge ka Gusti Allah, sehingga urang aya dina beungkeutan Kangjeng Nabi urang di akhirat sanajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disafaatan ku Kangjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setacan ditutup ku doa ayah Habib Al-Hirid, Habib Abdurrahman Al-Hirid untuk menyampaikan biasa tahunan undangan. Setacana dipersilahkan. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan, khasapun bil maghrib, gempa di kulon, khasapun bi jaziratin, di jaziratil Arab, jelas pak gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan
asap tersebut kan puang gede-gede nama engke di timur tengah bakal aya asap kadulu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah asap unggal nagara ge aya asap ngan asap ku eta mah pohara sabuhon eta mah datang ke poe sadunia poe ku asap eta ieu tanda geus tereh datang ka kiamat tambah deui nomor ka-7 tuluy samsi magribiha muncul panon poe ti kulon tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8 ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sono ieu mah bakal ti adan wah luar biasa kuari mah kakarak ge seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siapanya hobay kan ya osok neuleuh meureun fon ieu dibawa ti nagara ka nagara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah masyaallah kan nah ieu bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun numandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup di handapeun aras tidinya manehanana fatakhir ngejungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe fatakhir sajidah fala tazalu kadzalik lamun ku Allah dican ditita irtabi urang parje balik deui dina hiji eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah cak Allah udang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah udang ayeuna balik deui kitu beta masyaallah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah aing kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka naya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener hoeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul di kulon weh bener
kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peting memeh muncul di kulon panon poek disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh jeung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua peting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus teh mah disimpen ku Gusti Allah nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya malah diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari di unggal negara ribut moal eureun-eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun Turki kitu keneh diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu yeunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap baik negara teh lain unggulan dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantap dina Islamna dianggap teroris di perangan bakal kajian kumaha ge kudu jala biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku EPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian buku mah hage ieu mah geus lalakon kos ieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta kok bisa geus kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi tos mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat mun dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakal tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos kitu Iran model kos kitu Suriah model kos kitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos kitu Suriah model kos kitu ya kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah gitu kene iya kami mah yang iya isulah ke orang kieulah
sementara isu nu datang ke urang informasinya geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueuh nusok mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ke urang informasi teu bager hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ke Indonesia seperti itu moal henteu ieu mah bakal jasa bakal jasa matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa untung kunaon cenah kiai moal perang nya ka Burupaeh teh heula untung can bogo itu bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha jasa sebab naon sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun teu bisa dibenerkeun baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieun kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak oh masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantai lha kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditoslan lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha mata geus pi perangan teh lain di Suriah lain di Mesir lain di Irak lain di Iran lain di Yaman lain di Turki lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa ka Amerika ka Australia perang bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan moal cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara ribut lah kacau di unggal negara Irak teureun-eureun Iran teureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hancur rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teh ngampar di dinya terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah lu cai aing datang ke dia tepak doang ya timbul wah cai culcer asal siap mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos gitulah dajal dahsyatnya sanu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal lantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari mah ngridit engke mah hayang emas ya nio datang siapa naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog siapa hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak
atuh geus bacot hayo sih hayang awe watu jelema ngagaya eta lah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa, turun Kangjeng Nabi Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian sholat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harisma-harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun sholat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep sholat bae di dinya wah mulai wah diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente Dajjal ente Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente Mahdi kakarak wah ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa, turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Gila ashabul kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjang jas halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah dibaturan si hade juri ge mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini wah gara raga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah di dunia. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunggankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui ya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung
gunung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maut nu ibadah ka Allah marah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedangkan iya dekaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae manusia di dahar hewan di dahar segala rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya jar Zulkarnain dikuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kemari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh kapalna aya keneh kapalna geus sindek urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad Arad teh di Turki ta eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kok sarari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh maka manehanna ngadenge suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu kamari aya deui nu liwat ka dinya bae oh aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos raja jurig newo-newo meureun tah jawab ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah teh da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah
idinya kakarak summa khurujud dabah. Jadi eta bakal Ya'juj Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araray loba keneh di dunia teh jo dabah teh ya hewan eta nya nama letikan ti himar hampir sarua jeung himar begal celina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir mukmin kafir mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta Masya Allah ieu lalakon lain lalagan pohara jasa bakal katulis. Nah nunggu saya tulisan mukmin tidinya langsung tekebel mau ngeunaheun geus tinggal kafir siapa kafir sia kafir sia ge deuh tarang sia sia kafir sia ge kafir kabeh tah tidinya bagus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hadap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus geus hayang ces beres percis kos kotok bae geus ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina didinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai didinya belah ditu kayak ngan ngomong gitu doang geus teu daya teu upaya geus ku sabab zina kabehan ngan ngomong da kitu hayang belah didinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj kakarak muncul panon poe numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu batak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae aing cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu badak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh layan
yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl mangfaat kawak-kawakan kahiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul palon poe di kulot nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangfaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul palon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese neangan masjid geus areueuh lantaran bebongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikan ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo siang mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranan boga nasa anu cangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade teh emang kumaha gitu ieu teh dekristenisasi anu lain lalagan sementara pemerintahan urang kuahe kiai nu aya di itu kuahe opat kali nggak kumaha ada ya tuh lain tadi perjuangkan jam meski ayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya orang dibangun kadeuleu geus lemahna di orang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid-masjidan masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek nah ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang eueuh nu handal eueuh nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid orang dibangun, kayak dibongkar. Nah ini mah cerita singkat nah bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejen kulon. Sakar kulon. Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh ya horeng eta siloka baduy teh ya cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah baduy terus kalau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng mun jengkol kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy geus saon horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan
geus kanyawan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia Jepang di kemana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran leutikna boga urang internet beuh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet-pencet jauh pencet-pencet jauh pencet-pencet jauh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu aduh masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba yeuh lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadat min qabl. Aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran penonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman mah ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu si gotaka tobat-tobatan hari itu lisat masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timiniti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tuan aya hayang kau situ terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal innal muntadirun tuan bakal kapanggih kege masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaum deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang mayarkeun kontrakan atuh pan nangkarak nah kumaha deui kenapa pan nangkarak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan cenah teh enggak bagus gitu kececes dibere-beres eta ya kececesan segala Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal
kira lantaran hese dek dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai benar sia leungit can meuli deui laon bener mah ente timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung blon bentak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieu lah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwati diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu wallahu a'lam